Anjir udah teleponan lainnya. Bingung sama pembiwang udah dulu. Oh, ya selamat siang. Mun, mun Pak, tapi diusahakan hari ayeuna, insya Allah dibayar. Ya, mun. Ya, abi insya Allah ayeuna diusahakan lah hari ayeuna. Tekeng Pak, tekeng ka Bumiat. Terus saya tapi diusahakan kan pamit tos aya terus tadi eta ka Bapak ditransfer. Oh, ya. Selamat siang. Tuh, kumaha ayeuna duit ka mana ya? Dijual HP tak nih. Mama nih. Saya kok udah jual motor itu mah ya. Ini saya paling pas pinten motor tuh bukan payu. Karena ini mah gade lagi. Lah, paling jual motor teh kitu nya. Ari geus kumaha deui da. Terus ajaran posting sugan payu anu nawar. Posting ku aing gitu nya sudah anu meuli udah lah di murah we sugan payu atuh euy mun teu payu bahaya ayeuna teh geus lah tinggal nungguan ayeuna mah hari heula liaran sedeung hayam aing sampai kamari diadukeun abdi tak deui meuli kitu nya jalan ke Facebook sebenarnya anu posting anu ngajual cingkuang neangan iya motor aing kabitana memboga duit beuli da ku aing mangga hayam we rumah euy tah geuning ini HD tak ieu mata coba ini si Ina HD panjang diadukeun di HD eun ieu mah si kuang tanyakeun lah suka dayakeun ya P cek RP tah aya balas ini ha mau belongkot 1 juta. Nah, mau tanyakan deh, nggak bisa naik bu. Ini bisa 800 naik mungkin Tah gening deh, belah nges paling bikin 800 malah nges jadi inget. Kebutuh kia maning jual baik. Ini tah bikin 800 kas manca ada ayeuna. OTW ya ini ngaduh hayam aing mah ya dok ayo foto dulu ya ayo dok Ada anak saya rusuh mana ya?
Lamengan tau sana. lumayan. Mana itu? Taya barang nama. Apa lah? Hayam. Aing mah nanyakeun hayam, ek meuli hayam aing mah. Ting motor asli hayam, motor Tuh. Aing tadi tinggal geus sok. hayam. Sok. Motor. Tah postingan nu ieu ye. Nya motor eta. Yeu kabereun bok deui. Sok. Anjing, heueuh salah aing. Kumaha keur butuh duit kita? Sok. Mangampura doh aing. Dasar yang minta abil atos. Sabaraha tuh? Sakitu. Sabaraha sakitu? Ya 800. 800. Yang beli hayam mang euy. Kumaha terbalik. Hampura mah ya. Ya.